Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana. Alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi kodaratinum hakawasa urang tiasa ditepang dangu kendei sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda mitra masih dina judul Ratu Genderewo, anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda padaran kang tilih kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan si Turundul anu mana harita parantos ngelehkeun Ki Boronjolnya eta hanca teh. Sumangga atuh mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang pusirkeun di perhatian urang kana ieu carita. Atuh hari kitu mah ayeuna aing rek balik deui ka tempat aing. Nyatana ka imah dudungan aing. Sabab aing ngarasa hariwang. Jiga-jiga anu keur aya kajadian di imah dudungan aing teh. Bener pisan. Sabab rencana dina waktu ieu Aki Dongkal rek mate di kadua urang anu aya di eta imah. Imah dudungan anjeun. Anu taya lian anjeun jeung saurang awewe kolot batur anjeun. Baruk. Kurang ajar pisan atuh eta aki-aki anu ngaranna Ki Dongkal teh. Awas ya rasakeun wawales ti aing. Cacap nyarita kitu. Si Turundul ngacungkeun deui iteukna ka luhur. Kajadianna jiga tadi deui awakna langsung ngumpul ka luhur jiga anu kabawa angin puyuh lilimbungan. Dina waktu anu ngan sakedeung jirimna geus aya deui di palataran imah dununganana. Tapi karek oge nepi kadenge ti jero imah sora aya anu jejeritan. Tapi sidik lain sora juragan warti ieu mah, malah kadenge nage ti rohangan tukang. Biinah, untung aing geus nepi. Bener omongan si jurig jariam tadi teh. Sarua jeung pirasat aing. Geus boga pamikiran kitu mah mitra. Gagancangan manehna ngalacat asup ka jero imah. Laju muru ka palebah kamar Biinah. Kasampak teh Biinah keur pada ngagugulung ku juragan Marna jeung juragan Warti. Katempo panonna Biinah nepi ka molotot buburi lengan. Letahna ngelel, dua leungeunna peperket nyeklan kana beheungna. Sukuna kuat ka abrug-abrugan jiga kebo meunang mencit. Tah geuning Jang Dul datang. Ieu si bibi teu pupuguh jeung jajaritan jiga kieu Dul. Kuring jeung pamajikan kuring mah da teu bisa nanaon. Basa tadi teh pas Jang Dul indit kaluar, pamajikan kuring teh langsung ngajereg-jeg teu sakara-kara sadar tur cager sapada harita. Nganti kamar tukang si bibi ujug-ujug jajaritan. Nuhun Jang Dul ayeuna pamajikan kuring geus cager. Ayeuna kumaha ieu si bibi? Juragan Marna hari weus-weus nyaritakeun kajadian ti saprak si Turundul kaluar tadi ti imah. Tenang juragan, cik punten. Ceuk si Turundul kituna teh bari ngadeuketan kana palebah sirah Biinah. Geus kitu tuluy leungeunna nyagap kana beheung Biinah. Karasa aya anu ngageter. Nempi ka kaluar kesang manehna ge ngayonan kakuatan demit anu aya dina beheung Biinah. Tapi beuki dieu beuki ngurangan kekuatan anu aya dina beheung Biinah teh. Anu akhirna les weh leungit teu karasa deui. Bareng jeung kitu Biinah oge langsung ngagurinjal hudang terus gigi sikpok nyarita. Aya naon ieu teh? Juragan geuning. Juragan istri oge.
Maneh oge geuning Cang Endul aya naon bet ngararyong di kamar bibi. Kitu ceuk biinah jiga anu can jejeg pipikiranana. Syukur atuh ari geus cager sarta eling deui Mabi. Sakali deui kuring nganuhunkeun pisan ka maneh Dul. Kucukang lantarana maneh juragan istri pon kitu deui biinah geus bisa salamet tina ancaman tinu deleka. Ceuk juragan Marna. Panona mencrong ka Situ Rundul. Tawatara eta biinah mah kalangah huleng bari kurang kerung. Puguh manehna sorangan bener-bener teu nyaho jeung teu paham kana naon-naon anu geus kajadian. Boh nu tumiba basa tadi ka juragan Warti pon kitu deui ka dirina sorangan. Sabab basa waktu juragan Warti keur jejeritan oge. Manehna mah teu ngadengieun lantaran geus tibrasare. Anu satuluyna barabat weh juragan Marna nyaritakeun sakabeh kajadian. Timimiti pamajikanana hampir teu katulungan alatan rek aya anu nandasa sacara ti kajauhan. Tug nepi ka ditulunganana ku Situ Rundul. Dicaritakeun oge timimiti biinah jejeritan tug nepi ka datangna deui Situ Rundul. Ari geus diterangkeun sacara gemet ku dununganana mah kakara biinah oge ngarti kana naon anu geus tumiba ka dirina jeung dunungan awewena. Mitra kaum dangu teu karasa harita wanci geus carangcang tihang tereh beurang. Sararea kakara inget can ngalaksanakeun salat subuh. Atuh harita keneh kabehanana gesat-gesut kacarai rek ngalaksanakeun salat subuh anu ampir kaakhirnakeun atawa kabeurangan. Sanggeus beres sarolatna, biinah kuprak-keprek di dapur pikeun nyadiakeun dahareun keur mumuluk dudunganana. Ari Situ Rundul manehna geus aya di pakarangan hareup keur ngosrek sasapu. Sabadana tadi beres nyeburan pepelakan. Keur kitu kurunyung juragan Marna nyampeurkeun, Geus bae teu kudu disapuan ayeuna da teu pati bala ieu. Bisi tunduh jugue mending sare heula. Da pasti sapeupeting teu sare. Da sarua kuring jeung pamajikan kuring ge teu sare sakrejep-krejep acan. Keun bae engke deui we pigaweun mah. Kuring oge da moal ka mamana poe ayeuna mah teu kuat tunduh. Jugra sare mending ge. Ceuk juragan Marna bari tuluy manehna unggah deui ka jero imahna. Atuh ari dununganana geus nyarita kitu mah. Situ Rundul oge tuluy we ngoloyong ka tukang. Ongkohanan da geus beres deui pagawean sasapu jeung nyebor kekembangan jeung pepelakan sejena oge. Ongkohanan da geus beres deui pagawean sasapu jeung nyebor kekembangan jeung pepelakan sejena oge. Da jeung nyana deui manehna ngarasa lalanjung tarunduh jeung awakna asa nyarari urut peuting tarung ngayonan Ki Boronjol tea. Basa ngaliwat ka dapur, pok manehna nyarita ka biinah anu keur masak keneh. Bi, uing marek sare heula. Teu kuat tunduh, keun bae da pagawean mah geus rengse. Jabada dititah deui ku juragan ge. Bae cenah sare we tunduh mah. Nyajung atuh Jang padahal mumuluk heula meh teu kosong beteung. Da sangu jeung deungeunna ge geus arasak. Wal wakabi can hayang. Engke we pabebeurang mun geus udang. Ceuk Situ Rundul bari asup ka jero kamarna. Goledag guhar weh sare meuni jiga anu meunang ngabeubeutkeun. Wanci kalangkang satangtung kira-kira jam 2 beurang. Situ Rundul kakarahudang tina sarena. Duh kamalinaan teuing aing sare teh. Geus liwat lohor jigana. Aing can kacai. Rek kacai heula ah. Rek salat lohor. Saterusna manehna guragiru muru ka kamar cai anu pernahna aya di satukangeun kamarna. Misah rohangam cai keur manehna jeung biinah mah.
ayana di saluareun wangunan imah. Jadi mun rek kacai teh kudu kaluar heula jalan panto tukang. Rada tegenaheun oge pikeun si Turundul jeung Binah mah. Sakaliun hayang kacai tengah peuting teh kudu kaluar heula ti imah. Eta oge geus aya rencana ti heula keneh ku Juragan Marna rek dihijikeun. Maksudna rek nyieun lawang anu nobros langsung ka dapur ti kamar caina. Meh teu kaluar heula lamun purah babantuna sakaliun hayang kacai peuting. Ngan da teu arari wae ari sabab nya ku kaayaan tea mitra. Dina hal ieu nyatana teu kalis ku mikiran pamajikanana anu waktu ti heula geuring pikiran tea. Ayeuna mah alhamdulillah geus cager alatan cukangna bantuan ti si Turundul. Sanggeus beres ti cai, prak ngajalankeun salat duhur di kamarna. Jarang salat di masjid si Turundul mah bubuhan kawilang anyar keneh di lembur dununganana teh. Can panceg sabulan-bulan acan. Jadi ngarasa can pati akrab jeung tetangga-tetangga urang dinya. Sanggeus beres ngalaksanakeun salatna. Koloyor manehna ngoloyor karohangan dapur kusabab ngarasa beuteung na geus ngusial menta eusi. Kamana ari si Biinahnya? Tadi basa aing ngalewat eueuh. Moal kitu keur niis mah di tukang handapeun takal balingbing tea. Tapi apanan basa tadi kacaya oge teu katempo aya di dinya. Gerentesna bari ngajanteng. Untungna keur kitu teh kulutrak panto tukang aya nu muka si Horeng Biinah. Tas di mana, Bi? Aeng geuning Jangdul geus nyaring. Ibi mah tas di warung hareup tas meuli uyah jeung sayuran. Juragan istri hoyongan sayur lodeh cenah. Sakalian we jeung anu lain ada geus mareak samara-samarana ge. Acan balanjan deui ka pasar geus aya kana samingguna juragan pamegetna sibuk wae. Nah hari ka pasar sok jeung juragan pameget kitu, Bi. Nya atuh jang apanan sok dianteunna ge kana sedan Ibi mah. Meh sakalian we ari kana kendaraan pribadi mah teu cara kana beca sok kalakah loba ukrah angkri. Nya sok tara kaasupkeun deui na tara saeutik sakali balanjana Ibi mah. Oh nya atuh wing teh peurih beuteung hayang tuang, Bi. Atuh kari nyokotan sujang mending kudu mebeja wae ujang marek dahar-dahar wae oge. Pan sababaraha kali ku bibi geus dicaritakeun mun rek dahar mah kari nyokot. Apanan wada sangwejeung deungeunna mah geus nyaho itu dina handapeun meja anu jangkung turuban ku baskom. Nya Bi nuhun atuh, Bi. Nya ampir we poho tadi basa Jangdul keur sare keneh. Juragan pameget nanyakeun ka Ujang. Ceuk Ibi teh nuju kulem keneh Jangdul mah. Keun mae cenah ari keur sare keneh mah ulah digeuingkeun karunya. Ngan engke lamun geus hudang ka dieu cenah. Tak kitu ceuk juragan pameget teh Sujang. Embek we ayeuna mah dahar heula. Engke mun geus beres daharna gancang tepungan ka hareup. Rek naonnya tara-tara juragan pameget bet manggil ka Uing. Padahal hog tadi teh geuingkeun atuh. Jadi asa era tungtungna teh. Dunungan aya perlu ari Uingna kalakah sare. Da ceuk juragan ge ulah dihudangkeun. Jadi bibi oge teu wani ani kudu ngahudangkeun ka Ujang anu keur sare keneh mah. Karunya ongkoh. Pokona sok meh ayeuna mah tuang heula ulah loba pikiran anu lain-lain. Da lain rek nanaon juragan pameget mah hayang ngobrol we meureun. Omat engke mun geus beres daharna geuwat tepungannya. Bisi majahkeun talatana ku Imi teu ditepikeun. Geus kitu mah tuluy we Binah ku prakeprek rek nyayur lodeh nyumponan pamenta dunungan awewena. Si Turundul oge geus teu loba tatanya deui. Deker we dahar meuli bangun anu ponyonaker. Sanggeus beres parang daharna si Turundul gura-giru karohangan tengah. Maksudna rek nepungan dununganana. Tapi eueuh sasaha ari ceuk pamikirna pasti keur aya diuk dina kursi. Kamana nya juragan teh? Piraku aya kieu keur di kamar onaman. Gerentesna. Tapi barang red ka pakarangan hareupeun imah.
Katempo juragan Marna keur diuk dina bangku panjang anu aya handapeun tangkal buah. Bangun anu nyalesenaker katingalina teh. Di hareupeunana dina meja leutik aya kopi jeung lalauhna. Rokok oge aya disimpen luhureun meja ditumpangan ku paneker merek Jipo kangaranan jalma beunghar atuh. Panekerna ge lain anu kawas urang anu di warung Biicih teh ya. Oh, itu geuningan jurangan teh. Nuju niis bari laleson dina bangku handapeun tangkal buah. Rek disampeurkeun ah. Panasaran aya perlu naon cenah. Kituna teh bari ngojengkang leumpang mukakeun panto. Jerut manehna turun laju leumpang ngadeuketan dununganana. Tah ning geus nyaring maneh teh Dul. Yap ka dieu urang ngobrol di dieu bari ngopi. Tah bisi rek ngaroko. Ceuk juragan Marna basa si turundul geus aya hareupeunana. Mohon juragan hatur nuhun. Aya pikir saeunaon pangna abdi dipiwarang nepangan ka juragan teh? Asara reuwas abdi mah. Jawab si turundul bari popoyong kodan ajerih ku pamor anu jadi dununganana. Ah, teu kudu reuwas-reuwas, da lain rek mere beja pikareuwaseun kuring mah. Hayang ngobrol we atuh meungpeung kuring keur nyalse. Sok diuk didinya ulah ngajanteng wae cangkeul. Sumohon juragan. Bari gek diuk gigireun dununganana ing hareupan meja leutik anu pinuh ku rupa-rupa dahareun tadi teh. Geus dadaran acan. Parantos juragan nembe pisan. Kuatan tos dahar. Teu udud. Udud heula atuh meh tegep katempona. Muhun teu gaduh manawi juragan. Ngaraosan atuh. Kituna teh bari ngaragamang kana bungkus rokok nu aya hareupeunana. Terus mesat sabatang. Nyet diseungeut peledug haseupna kaluar tina baham jeung irungna. Tah kitu atuh pantes katempona bari udud mah. Lain pangna kuring hayang ngobrol jeung maneh teh lainna naon. Eta ngeunaan kajadian keur waktu peuting teh kumaha eta teh lalakona. Peukeura caritakeun kuring teh terus terang ngarasa panasaran hayang nyaho. Keun bae ku barudak disebut kepo oge. Oh, perkawis dedemit anu nalika wengi bade nyilakakeun ka juragan istri teh nya juragan. Nya eta. Kumaha eta teh? Jeung naha aya kakaitana jeung kajadian anu tumiba ka biina? Oh, nya. Mangga atuh ku abdi bade diterangkeun ka juragan. Mung hapunten wae boh bilih rada teu kahartos atanapi telebet kana akal. Margi da perkawis gaib mah memang upami teu ngalaman nyali ramah sapartos anu bohong. Keur naon kuring hayang ngadengekeun atuh ari teu percaya madul. Kuring ge percaya salian ayana makhluk nyata jiga urang. Allah teh nyiptakeun makhluk-makhlukna teu sakabeh aya wujud kasarna. Tapi nyiptakeun oge anu sifatna teu katempo ku panon lahir. Ukur jalma-jalma anu tangtu anu bisa nempona. Tah artina maneh kaasup jelema pilihan anu kaasup jelema tangtu tadi teh. Sok we caritakeun da kuring mah ngarasa yakin jeung percaya sagemblengna ka maneh teh Dul. Mohon atuh juragan kieu jujutanana mah juragan. Derek-dek we si turundul nyaritakeun sagala rupa nu kaalamana. Ti mimiti manehna kaluar ti jero imah anu saterusna panggih jeung dedemit anu ngaran Ki Boronjol. Tug nepi ka bisa dielehkeunana. Malah dicaritakeun oge ngeunaan manehna anu mibanda iteuk pangwaris ti Aki Walang Sungsang oge. Ngeunaan saha jalmana anu nitah eta dedemit anu deleka ka juragan Warti oge dibejakeun ka juragan Marna. Sanggeus rengse ditetek kalawan gemet. Pok si turundul mungkas caritaanana. Tah kitu juragan. Janten kajantenanana anu tumiba ka juragan istri sareng ka biinah teh memang sami eta-eta keneh jalmina. Mohon jalmi anu ngagaduhan deleka ka kulawargi juragan. Kalebet ka abdi oge. Sami pamaksadanana mah hoyong numpul ludeskeun.
Sajongjongan juragan Marna jadi ngahuleng ngaraga meneng. Nyoba ngira-ngira saha jalmana anu ngabogaan maksud ka kulawargana seperti anu diceritakeun tadi ku si Turundul. Antukna pok nyarita. Asa ngalenyap turewas ngadengen-dage kuring mah. Nasaha jelema anu boga rasa julid jeung mikagewa ka kuring jeung ka kulawarga kuring. Kurarasaan mah da teu boga musuh hirup teh. Paingan atuh unggal jelema anu kasebut pananyaan sok nyarita kitu. Da bener geuning. Satadina mah kuring teh teu pati percaya. Apanan maneh jeung binah oge jadi kababawa geuningan. Nepi ka nyakompet daunkeun kitu, abong jelema telengas. Ampura we ku ayana maneh jadi pagawe kuring. Jadi kababawa kana pasoalan anu sakuduna ukur karandapan ku kuring jeung pamajikan hungkul. Teu nanaon juragan, tenang we. Bade kaca candak bade henteu oge da parantos janten tanggal waler abdi salaku padamal juragan. Nu gaduh kawajiban kanggo ngabela sareng ngabantosan kana nanaon kararepet juragan. Insya Allah engke wengi abdi bade ngabujengan ka tempat dukuna anu katelahaki dongkal tadi teh. Jawab si Turundul tandes tur ngaregreukeun kana hate dununganana. Rek ngabujengan kumaha maksudna? Rek dijoraga imahna kitu? Nyaho kitu maneh imahna Dul? Urang mana eta dukun teluh teh? Juragan Marna can ngartieun kana maksud omongan si Turundul. Hehehe, sanes kitu maksudna juragan. Dibujengan atanapi ditepangan ku secara lemes maksud abdi teh. Muhun ku perantara ilmu. Duka bumi mah abdi oge teh terang. Duka urang mana? Si Turundul ngajentrekeun. Oh, nya sugan terek disusulan ka imahna. Nyalah pokona kuring mah percaya ka maneh Dul. Kuring ngahaturkeun nuhun pisan ka maneh anu geus bumela ka kulawarga kuring. Engke, lamun ieu pasoalan geus rengse. Kuring hayang nganjang ka kolot maneh di lembur. Itung-itung silaturahmi bari sakalian nganuhunkeun we. Memeh ka lembur maneh, urang nyimpang heula ka imah Mang Uca. Da teu jauh pan ka lembur Mang Uca. Ka lembur Cilentah teh nya. Hatur nuhun juragan muhun. Caket da ka lembur Lampit mah moal sajam ti bumi abdi oge. Ari carana kumaha eta teh Dul? Cara naon teh juragan? Nya cara pikeun bisa nepungan ka eta dukun teluhna kumaha eta teh? Kumaha nya? Abdi oge da salaresna mah teu rumaos gaduh katiasa secara jelas. Mung biasana upami abdi gaduh kararepet sok aya wae pitulung sareng jalana. Kitu juragan. Nya mudah-mudahan we atuh abdi tiasa saenggalna ngungkulan kana ieu masalah. Oh, kitu nya. Ya tu mudah-mudahan we ku kuring didoakeun sangkan sagala tarekahna lancar taya halangan jeung harungan. Jeung nu leuwih penting namah jang endulna cing aya dina kasalametan. Amin, amin. Amin juragan amin. Ya mudah-mudahan we atuh. Bisi aya syaratna sok we omongkeun ti ayeuna meungpeung beurang keneh. Meh engke sakalian meuli ka warung. Teu aya juragan syaratna mah. Paling oge rokok we sareng kopi kanggo abdina kitu oge. Sugan teh keur eyang atawa embah. Yeuh atuh keur rokok jeung kopina. Cukup teu sakitu. Juragan Marna mikeun duit 5.000-an opat lambar ka si Turundul. Duh meuni ageng-ageng teuing atuh juragan. Salambar oge langkung teu cekap pira kanggo mese rokok sareng kopi. Kituna teh bari rada ditahan duitna. Teu waka diasupkeun kana saku da memang waktu harita mah harga rokok teh ukur 500 perak sabungkus. Rokok alus eta teh mitra. Kopi oge da can usum kopi anu langsung make gula kawas ayeuna.
Keun bae sakuan we keur iraha deui. Apanan maneh teh teu boga duit meureun da can dibayar gajihanana ge. Tenanglah Dul, engke sakalian. Bari kuring rek ka lembur maneh teh ya. Sekalian bari rek barang beuli keur oleh-oleh kuring ge. Da karek oge sabulan meureun barang gawe teh nya. Nu penting mah dahar we, keun keur meuli roko mah dibere deui engke oge. Mohon juragan, teu kedah juragan ari kanggo mese roko mah abdi ge gaduh keneh. Ongkohanan da jarang ngarokona ge abdi mah. Teu nanaon. Itung-itung tanda ngaduhunkeun we atuh ka maneh anu geus daek melaan kana kasusah kuring jeung pamajikan kuring. Nya sakaingetan. Engke lamun geus rineh jeung nyalse mah kuring teh boga niat ngarombak kamar cai anu di tukang. Nya paragi ka cai maneh jeung Bina. Atuh da padahal mah ari hayang ka cai beuting mah ka kamar cai paragi kuring we. Teu kudu era-era. Tapi keun bae ketak sagancangna urang rombak, urang nyieun panto anu langsung ka rohangan dapur. Meh teu pulang amting kaluar ari ka cai beuting teh. Da tukang bangunanana teh heula teh kurang denger. Dititah nyieun lawang ka dapur, der kalah ditutup. Juragan Marna panjang lebar sagala dicaritakeun. Ari si Turundul mah ukur unggut-unggutan we. Sakapeung nyerenge, sakapeung kerung. Ngaran-ngaran anu keur guneman sok naon wae kadituna mah dicaritakeun. Nepi ka akhirna Juragan Marna mungkas obrolanana. Ai kajongjongan teuing ngobrol teh teu karasa sakedeung deui ge geus rek nincak ka wanci asar. Nya kitu we nya Dul. Kuring rek ka cai heula teu kuat sahareudang jeung sakalian rek siap-siap salat asar. Bisi maneh rek ka jero mah pek we. Kituna teh bari cengkat tina diukna. Si Turundul oge nurutan cengkat. Rek naon meureun cicing wae di dinya oge ari dununganana geus beres mah cacarita ka manehna. Anu satuluyna, duanana arasup ka jero imah. Bari sakalian rek ngalaksanakeun salat asar. Da kadenge geus azan ti masjid oge. Basugri kaum dangu. Jag kaayaan si Turundul urang tunda heula. Ayeuna urang kocapkeun di imah Aki Dongkal. Harita wanci sareureuk kolot. Aki Dongkal keur sila di kamarna. Di hareupeunana ngelun haseup parukuyan meuni mulak minuhan rohangan. Ambeu menyan ka ambeu meuni nyelengseng ambeuna angin-anginan muih di sabudeureun jero kamar. Teu nyangka manusia anu ngajedog di imana si Marna teh geuning lain manusia sabongbrong. Nyaha urang mah nyaha eta manusia teh nya. Si Marni deui meuni teu kungsi ngabejaan janji imah si Marna aya jelema anu mibanda ilmu anu kawilang luhung. Padahal katempona ku aing mah budak keneh. Teu pati jauh jigana umurna jeung si Subed oge. Paling beda 1 tahun 2 tahun. Tapi meuni ngabui nyai kana mata. Basa manehna nyerang aing. Nalika aing rek ngabina sababuna si Marna. Ceuk Ki Dongkal ngarasa kaget tur muji kana kalinuhungan nu aya dina diri si Turundul. Terus kumaha bedana ari si Boronjol? Nah hasil henteu manehna mateni pamajikanana si Marna teh kitu. Ceuk pangrasa aing mah sarua manehna ge gagal. Sabab pasti eta manusia teh moal cicingeun. Komo kadunungannya pasti salamet kalah kumaha oge. Cikan ku aing rek dicarukan si Boronjolna cenah mantau ka dieu. Kituna teh terus manehna gegereyeman. Mampatkeun jangjaukan pangondang jurig jeung sarupaning bangsa dedemat dedembit katut siluman silemin. Nyatana rek ngondang Ki Boronjol. Tapi lebeng sakitu geus lila anu diondangna can jebul keneh wae. Kalah kahambur we menyan di beuleuman. Kurang ajar.
nya kunyanya haon cenah babalak jurig jarian boronjol atah adol teh meuni teu nyambung-nyambung sakitu geus dimiskol ku aing sababaraha kali ge. Moal kitu bea kota nya. Lemot kitu. Kieu si babalak teh tara biasana jadi susah dihubungi. Pasti si jurig jarian teh kacecer jajaten ku manusia nu sarua jeung nu bancrok jeung aing. Geus moal salah deui ieu mah. Kitu gegelendengna Aki Dongkal. Bari terus muruluk-murulukeun menyan kana parukuyan. Sanggeus dirasa cukup meuleman menyana, seret manehna mesat keris anu ukuranana sagede 2 ramo. Panjangna moal leuwih ti sajeungkal. Eta keris rupana hideung jaba karahaan, eueuh pikahayangeun. Tapi sanajan kitu sareatna, pangaruhna eta keris hebat tur aheng naker. Sabab kaayaan didinya ujug-ujug jadi keung tur geuman jiga keur aya di tengah-tengah leuweung. Manuk uncuing teu pupuguh langsung ngelak disada persis di luhureun suhunan imah. Teu kalis ku kitu mitra. Di saluareun imah kadenge sora anjing babaung meuni silih tembalan. Hartina lain ukur hiji. Angin ngaguruh jiga rek hujan angin silantangan. Sora sasatuan peuting anu biasa disarada seperti jangkrik gaang babance cari cangkas jeung nu lain-lainna. Ngadadak jempe kasilep ku sora-sora anu pikakeungeun tadi. Raja di raja segala jurig anu ngagegeh dina ieu gagaman. Kula dina waktu ayeuna rek mere pancen keur aranjeun sakabeh. Gerak ngahiji ulah pahiri-hiri. Hijikeun kakuatan, hijikeun sakabeh ilmu kadijayaan aranjeun sakabeh. Mangka kula marentah menit ieu, detik ieu, jam ieu anjeun kudu ngalanyawa nurih pati saurang manusia anu aya dina hiji tempat. Los gerak laksanakeun. Los gerak laksanakeun. Los gerak laksanakeun. Cacap nyarita kitu. Eta keris anu keur dicekelna ka tempo ngageter meuni ajol-ajolan. Jiga nu hayang leupas tina panyekel Aki Dongkal. Bener we barang ku Aki Dongkal dilesotkeun. Jug belesat eta keris hideung tur karahaan teh langsung ngablesat ka luhur nembus kana lalangit para. Saterusna tuluy ngablesat ka jumantara teu beda jeung panah anu kaluar tina gondewa. Rasakeun sia. Salila ieu si sambar nyawa can kungsi gagal ngarah mangsa. Kitu ceuk Aki Dongkal. Bari cengkat tina diukna. Terus manehna ngojengkang leumpang muruh ka patengahan imah. Geek diuk dina amparan samak anu ngagelar di tengah imah. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun ayeuna keris anu disebut sambar nyawa ku Aki Dongkal. Dina waktu anu ngan sakolepat. Harita geus aya di luhureun suhunan imah Juragan Marna. Eta keris terus muter ngurilingan imah. Seot nyirorot ka handap. Jaul deui ngajaul ka luhur kitu jeung kitu we eueuh tungtungna. Pikeun anu sababaraha kalina. Seot deui eta keris teh nyirorot deui ka handap. Tapi ayeuna mah barang ngajaul deui ka luhur teh langsung ngablesat leuwih luhur ngajauhan. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah mitra kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.